hati lain sabah muruncingnya dele sejarah emang kumaha gitu nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah lain lalagaan Banten mah geus mah boga angin di Banten teh asal bisa ngondang anginna cai di Banten asal bisa ngondang caina ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah anu geus teu turun-turun di gunung begitu dek balik mampir heula kan ka imah sanggeus mampir ditanya geus ditanya panjang lebar ieu geus instruksina naon laut geus aya di leungeun kula tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi kisah instruksina ti seseorang ditarik laut banjir cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta ieu beneran lain lalagan ulah cek kula ulah loba keneh kiai loba keneh habaib kula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang ai seseorang nasa teu ngabejakeun geus bae pantah mah rahasia kula teh mah urusanna aduh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih mere tilok pan ka aing lain alaga eta geus dileungeun nya na tapi lamun cek nya na instruksi siap eta kan di Banten mah aya kos kituan di Banten masyaallah inggis tapi si ade loba keneh santri pejabat ge loba keneh anu syahadat anu salat hanya karena seseorang ulah waka nya mah lain masalah ulah waka lamun cek seseorang tarik kula minta alamatna dibere alamatna mah namun dek menghubungi kula lain make HP lain anti HP teh pokos gitu HP masalah mencet susu nu keluar mal beres bangsanya oh nah ieu Banten Kiai Jawa Timur Kiai Jawa Tengah nyaho nyanana ge urang Jawa Timur Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah lain lalagaan Indonesia mah ngamahmurkeun Mekah umroh teu eureun-eureun terus eta teh kapan lambang keyakinan umat lain lalagaan di Indonesia mah kajen teh ngajual kotok anak kotok dijual penting ka Mekah berarti kan yakin jarang jelema teu boga duit jumbung ka Mekah jarang kok mun geus kolot mah apa geus kolot ya yang ngeza ka Mekah hese bah ka kori mah daftar 20 tahun nyata korak presiden tolol tuh ka presiden be nya mah satu orang lembur mah teh naon pan presiden bahkan udah disalahkeun padahal mah aya bagian-bagianan nya sakian tapi abah yang ke Mekah atuh abah teh akan boga naon sawah geus beak baheulakeun pake ka Karawang ku abah sadar cenah ge sadar anak ge di Subang aya keneh sakian teh lok diurusan lah tapi abah yang ke Mekah aja abah naon tuh boga duit abah boga imah-imahna doang ieu sia sing salah labarnya nah nasehatan anak lah tolol teh coba sia sing salah labar abah boga imah doang tapi abah yang ke Mekah geus lah kieu bae jual bae hirup sia mah pasrahkeun bae ka Allah beuh dek teh mah abah jadi wali teh mah di urang kos kitu di Indonesia mah pokona boleh tanding di Indonesia mah kos kitulah jadi anak-anak ge bae hayang-hayang amat baka Mekah teu teu naon ajong ke sia kumaha lah geus pokona ulah mikiran kula ngara keneh tah kitu abah senang adanya geus jual ke Mekah teu mikiran balik ti Mekah ka mana nya nah berarti kan eta iman gede jasa sanajan menyalahi aturan ngan ieu mah cerita iman bapak haju nu geus ge hayang deui bae geus abah pan geus umroh ieu abah hayang umroh deui atuh hayang apa ya hayang ya boga duit aya teu usahakeun ku sia ye bah usaha kula mah pan eueuh deui ngan usahana ngan pakongna enggak masalah di urang kos kitu tah kumatak teu kira-kira lantaran orang Indonesia bring-bringan ke Mekah ke Arab kunjungan orang Arab ge ka Indonesia aduh ribuan jelema masa kunjungan ke negaraan 1.500 itu di mana tempatna negara
atuh di istana paling mahige keur kula jadi presiden sabaraha urang itu kuari 1.500 lagi di tempat terara. Waduh, kapal mawa sorangan. Kaki tetangga-tanggana mawa ti Mekah itu di Arab. Ayo kumanyana bae. Geus, cek ada kunjunganana geus dijelaskeun nu lain-lain mah teu kudu disebutkeun terakhir ka Bali. Hayang nyaho ka Bali nya na. Laut pada ditu mah laut Jidah. Oh masalah, guys. Ayo ke Bali, ke Karangbolong, ayo terus. Can aya sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah can aya kunjungan kenegaraan 1.500 can aya. Pak Karno ge mun hirup gideg cenah. Wah, banyak bener itu cenah. Berarti mun saurang ngadahar kotok sapoe tah kudu 1.500 kotok. Makanya urang Arab pan ngadahar hayamna lain hiji cenah mah. Orang Arab memang kumaha daharna? Beuh, emeh hiji ku sorangan. Dah, iya Arab datang ke urang. Urusan-urusan kunjungan kenegaraan nu rek dibicarakeun haja presiden nu nyaho. Kudu dawakan atuh baheula nyaho bari ge nyaho nyarangan aya nu teu nyahona urang. Mangga ngandakeun sadaya-daya kayana. Iya Arab orang kudu cinta baik ke Arab kudu sebab Kangjeng Nabi ana minal Arab kuring ti orang Arab mantap kula mah asal neuleuh awal orang Arab aing dititah ku Kangjeng cinta aing Masya Allah. Ayo orang Arab mah datang ke Indonesia geus bariasa komo tambah turunan kerajaan naik pesawat geus biasa di urang ge bupati gubernur menteri-menteri geus bariasa naik pesawat geus bariasa nu tilok mah kiai di Indonesia kiai mah tilok naik pesawat ditah naik pesawat ke bungsieun mendingan naik sado aman pernah terjadi kan kiai naik pesawat ke Mekah terus ngegeter-geter jana pas diinstruksikan para jamaah supaya pakai sabuk pengaman kabeh tak dibere cara heula kan ku pramugari kiai henteu kedaek make sabuk pengaman cenah kieu terus lantaran dicek ku pramugara kiai itu pakai sabuk pengaman tidak dibaca kalau seorang nanti nu digireun pakai sabuk moal dia aing Pak ya pasti orang gitu kan jadi kumaha itu dia aing tuh masing-masing bae sih jadi itu sabuk pengaman harus segera dipakai sesuai dengan cara yang telah tadi dicek deh aya deui pramugara kata Pak sabut pengamannya pakai moal ih Pak ini mah aturan enggak aing mau moal make cek saurang ieu mah aturan kapal tok cek teh aing geus leuwih aman lain gitu ieu mah sabuk pengaman ji atuh aing di imah geus pake sabuk pengaman ye aing sok nyeunan sabuk pengaman begitu dipaksa bae tetap moal saya udah pakai cek teh dikeluarkan ini orangana nu aya tulisanana teh don karena lapak ini lebih aman dari itu cek teh urang kulon mah tolol segala make apa urang jadi kiai urang lembur teh kos gitu tuh jauh aturan atuh lain deui wapak atuh sabuk pengaman ba aturan kapal henteu nya mah geus aing mah aing dia mah dia cek teh aing leuwih aman nang nyeunan aing aing ngajualan teh kan ieu geus mantep depak kau aing jual urang kulon mah tolol tapi kulantaran urang lunak hate urang kemudian urang mengikuti terus pembacaan ayat suci Al-Qur'an ayat demi ayat wani ninggalkeun imah padahal gedong sigrong wani ninggalkeun warung komo warung nang selaku-laku memang ditinggalkeun bae
wani ninggalkeun lembur ngaji naik ngaji guys. Di imah ngawuduk di dia ngawuduk deh. Guys, ditanya ku babaturanana, siapa wau ka kieu henteu aing mah teu wau ngaji we teu wau. Geus wau juga tukang uduk aing wau. Leuwih akrab jeung tukang uduk dibandingkeun jeung kiai. Oh masalah. Masalah. Tah. Urang ku sebab terus mengikuti, datanglah urang ka ayat perang di mana perang ieu nu geus teu asing di perang Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri. Loh. Iya. Ketika Kangjeng diinstruksikan menghadang ternyata rombongan kafilah nu dipimpin ku Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah melalui mata-mata. Maka Abu Jahal dan rekan-rekan mempersiapkan untuk menyelamatkan kafilah nu dihadang ku rombongan Muhammad. Melebihi kapasitas mun rombongan Muhammad cuma sekedar 313, Abu Jahal rombongan ada 1000 dengan perlengkapan perang, alat-alat anu mutakhir saat eta. Jadi lain irdeun nafir, ialah rombongan persenjataan, pasukan disebutnya. Pimpinan Abu Jahal. Ketika Kangjeng Nabi rombongan ngadang nyana geus biluk melalui jalan pantai. Selamatlah Abu Sufyan ke Mekah. Ternyata Abu Jahal melangsungkan cita-citana untuk menghabiskan rombongan Muhammad beserta Muhammad. Dibawalah wanita-wanita, dibawalah arak-arak. Maka sebelum terjadi peperangan Abu Jahal, betapa sogol na ngomong. Abu Jahal minuman terus, kemudian Abu Jahal teh nari-nari, serta wanita-wanita penari, hiburan ngana dirinya untuk menghancurkan rombongan Muhammad. Abu Jahal ngomong nutik kira-kira. Tidak ada lagi pasukan-pasukan perang di dunia kecuali rombongan kita yang paling bahasa dage wallah la aulana. Demi Allah, urang paling utama di dunia. Pansorna. Ayo orang buah barengan, sikat rombongan Muhammad. Ngomong nangis sogol jasa, geus pohara jasa Abu Jahal. Sementara Kangjeng Nabi begitu melihat rombongan Abu Jahal, pasukan anu dilengkapi ku alat-alat perang mutakhir saat eta, anu berkuda, anu beronta, di samping anu geus terlatih jeung terdidik dalam medan laga. Ras Kangjeng ningali ke rombongan sahabat anu lobana hanya 313. Sementara teu pernah dididik perang, hanya biasa-biasa. Perlengkapan perang ge sangat sederhana sebab dimaksudna ge lain perang hanya untuk menjaga kafilah perdagangan. Kangjeng ningali ka rombongan Abu Jahal nu sakitu dahsyat kekuatanana. Ras deui ningali ka rombongan sahabat anu sakitu laifna jeung dhaif. Bulak-balik Kangjeng Nabi ningali, diperhatikeun ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar. Langsung Kangjeng Nabi katingalina siga nu sedih. Deuk teu sedih kumaha secara manusiawi di ditu rombongan 1000
nunggus terlatih perangna pedangna nunggus lain main-main, panahna nunggus lain sembarangan, kudana ge kitu kena tameng dan lain sebagainya. Kan nyaho Kangjeng Nabi urang Mekah kedahsyatan jeung kekuatan pasukan-pasukan perang nu aya di Mekah teh Kangjeng kan apa. Sementara nu aya di Madinah nu milu lain rombongan-rombongan jangpi perang. Kangjeng Nabi sedih. Langsung sahabat ge minta pertolongan ka Gusti Allah. Di samping minta pertolongan para sahabat Kangjeng ngadoa. Sahabat ngadoana beda. Sahabat ngadoana, ya Rabbi unsurna ala aduwika ya ghiyathal mustaghithin agithna. Rombongan sahabat, ya Rabbi he pangeran abdi, unsurna ala aduwika, muga Gusti nulungan ka kami sadayana jang ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Ya ghiyathal mustaghithin, nulungan nusok nulungan agisna Gusti muga nulungan ka abdi. Sahabat ngadoa eta. Begitu Kangjeng Nabi ningali minta pertolongan para sahabat, Kangjeng Nabi ningali ka musyrikin betapa kuat jeung lobana. Kangjeng ningali deui ka para sahabat anu kuantitasna hanya 313. Langsung Kangjeng menghadap kiblat. Ngadoa ka Gusti Allah. Ngaluhurkeun leungeunna ngadoa. Madda yadai. Datang ka katingali puputih kelek Kangjeng Nabi. Kuluhur-luhurna ngangkat leungeun Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah bari menghadap kiblat. Masya Allah. Sidina Abu Bakar belah katuh, Sidina Umar belah kenca. Diperhatikan sangat luar biasa. Kangjeng Nabi ngadoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tubad fil ardi. Eta doa pohara jasa. Piartieunana ya Allah anjiz li Gusti muga nyalametkeun ka abdi. Ngaluluskeun Gusti ka abdi ma wa'adtani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti. Allahumma he Allah atini muga Gusti mereka abdi mawatani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti ka abdi. Allahumma he Allah intuhlik hadhil asabah lamun Gusti ngelehkeun kana ieu rombongan abdi sahabat 313 min ahli Islam ti ahli Islam la tu'bad fil ardi Gusti moal diibadahan sepanjang masa. Bebeakan Kangjeng ngadoa. Masya Allah, bar. Ya Allah. Pamazala yatifu birabbihi madan yadai teureun-eureun Kangjeng Nabi ngadoa eta bari ngangkatkeun dua leungeun. Tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Nu mantak datang lantaran sorban Kangjeng Nabi raga. Make solendang Kangjeng Nabi teka rasa ku husu-husuna ngadoa ka Gusti Allah. Ngotot ieu bahasa pake kadenge ku para sahabat urang sehingga nyaho andaikan ayeuna eleh ahli Islam selesai Gusti moal aya nu ibadah ka Gusti. Raga irtida solendang Kangjeng Nabi raga. Sanggeusna raga tidinya ku Sayyidina Abu Bakar dipulung. Sanggeusna dipulung dikapundakeun Kangjeng Nabi deui. Cek Sidina Abu Bakar, ya Nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Nabi Allah, cukup ka Tuhan, unjukan ka Gusti tos cukup, ulah ditambah deh. Kami teu asa ngadenge unjukan Tuhan ka Gusti Allah. Jelas yakin Allah bak
bakal ngaluluskeun naon nu dijanjikeun ka Tuhan. Turunlah ayat ieu. Ilah sabab nuzul, sabab turun ayat ieu. Turun ayat ieu. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Turun ayat. Kangjeng Nabi langsung nurunkeun dua pandanganana tungkul. Sahabat hanya sekedar dilarang 313. Ngabayangkeun Kangjeng Nabi kedahsyatan, kekuatan, kemutakhiran musuh. Didinya Kangjeng Nabi tunggu. Sanggeus tunggu. Reup Kangjeng dibere tunduh datang ka sare. Masya Allah. Ternyata hikmah tina sare teh lain sasare-sarena. Kangjeng langsung ditinggalikan ku Gusti Allah. Turun malaikat Jibril naik kuda. Make jubah, make sorban diudeng-udengkeun, sorban hejo. Ditutupan pangambung jeung sungut. Kuda putih di langit turun. Malaikat Jibril di tukangeunana aya 1000 tentara malaikat. Sarua pada make udeng-udeng sorban kuda putih. Set. Begitu dia datang ke Kangjeng Hudang. Begitu Kangjeng Hudang cek Kangjeng, ya Abu Bakrin ataka nasrullah. Datang ka urang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ataka nasrullah, hada Jibril akhidun bi'anani farasi yafuruhu ala sanayahun naqa. Turun Jibril barinya kelan les kuda, make udang-udang, dibengketkan udang-udang hejo. Make jubah di belakang malaikat Jibril 1000 malaikat. Kangjeng senyum-senyum, Masya Allah karim. Pitulung Allah seperti itu. Kakarak tegar Kangjeng Nabi. Dibejakeun ka para sahabat, ulah sieun peperangan anu henteu seimbang. Insyaallah Allah bakal ngamenangkeun urang. Jeung musuh-musuh Allah terakhir ialah anu sangat biadab, ngelawan, nyaci maki, berangan Islam saat ia tubang cek Kangjeng Nabi. Wah, gairah sahabat wara. Hudang gairah sahabat. Aranjeun moal bakal kacolek ku musuh saeutik-eutik acan. Lantaran aya bantuan malaikat Jibril geus turun beserta 1000 di belakang. Waktu senyum kabeh sahabat urang ge lamun perang kos kitu mah atuh boh cak aja pene aing jarap. Waduh tuh, pan aing calaya kos kituan Mas, sia bae. Sia bae, aing mah hayo sia bae. Kumbung paeh jasa meureun. Jeung bakal moal paeh rarasaannya na. Paeh tapi geus bejan gitu. Sahabat mantap jasa. Masya Allah. Gitulah peperangan jeung para rasul. Gitulah peperangan jeung para nabi. Nu penting urang nuturkeun penuh keyakinan. Pasti dibantu kudu urang henteu nyaho, hanya Allah jeung Rasul. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa waktu perang. Begitu perang can selesai sedengkeun geus datang ka jam 5, bahkan setengah genep can salat asar. Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa. Ya Allah ya Rabbi, mata poe sia tititak ku Allah, puter aing ge perang ditititak ku Allah, sadar sia mata poe. Eureun heula sakedeung aing can selesai perang. Pada doa lain lalaga ada mah. Eureun heula mata poe diomong ku Kangjeng Nabi Musa, eureun padon poe eureun. Perang selesai menang, karak salat asar, karak mata poe.
Panetal geus lain lalagaan teh mah poho eta perang datang ka ngeureunkeun panonpoena naon pan urang mah ngeureunkeun Tito bae ge hese atuh maksudna stop ulah hayu eta kos karana itu stop coba amankeun sesuai jeung hukum atuh datang ka kuari cara realisasi atuh nyanggakeun sadaya-daya janu Allah tah mah tapi berisi jangan sakadar tugas ya Allah amar ma'ruf nahi munkar diterima alhamdulillah diterima kemanfaatan geus loba jehe di luar eta kemanfaatan geus loba ke dibacakeun nangke rakyat Indonesia ge geus membaca lain lalagaan haju ka hareupna wallahu alam bakal kumaha hartina nasib-nasib jelema nu milu ka kafir wallahu alam ya teu urang mah teu nyanggakeun sadaya-daya ja urang mah ngebisana ngan sakara doa salamet atuh urang mah sakadar ya Allah kadoifan abdi kadoifan urang kabehan salametkeun abdi salametkeun bangsa salametkeun negara Gusti geus eueuh deui iwal ti minta salamet jangan sakitu-kituna atuh ja urang mah perang boro-boro ditembak lapar bae paeh deuk mah atuh ja puasa tilok daun tilok gadenge kipu doli puasa tilok daun tilok atuh ngariung berkatan memaran deuk mah perang eta kumaha ye cenah kieu sok sambarangan henteu sambarangan henteu maksudna tipe kos kituna loba lain nyana bae perang di lamun perang kumaha tuh iya tuh jai baheula mah nu perang teh nu perang baheula emang kumaha kitu teu kadeuleun gagahna lamun turun ti buku aya ngaran Kirapil teu kanyahoan gagahna kapan teu kanyahoan nya mah tapi kanyahoan gagahna emang kumaha kitu satu ketika kebonang adat sanggeus kebonang adat nyana marah sanggeus marah eta kebo pelen gede dicakal we dibarakeun wah goblok sia mah ngadat ka aing Belanda kan neulekeun hanya ini bukan orang teh mah lain Belanda meureun RRC tuh campur-campur tah Belanda eta kan teu kajahoan gagahna tapi ketika derna ku ari mah pan geus kieu bae oh ayo asal bisa ayo sia teh ayo der bae aya ka mana aja pengen dikabur banyak pejuang kos kitu tuh baheula banget teu kajahoan teu kadeuleu ka gagahna cukup eta ge teu maksud mun Belanda teu nyahoeun mah teu kanyahoan gagahna tapi kulantaran Belanda neuleuh eta kebopelen sabaraha kinta kan goblok sia marah bae barak buah geus aing salamet ti sia cek teh geus babur sia kebo teu kagagahan teh bisa urang mah pan pamajikan diangkat ke urang nu gering urang ngahaja-haja ngangkat pamajikan tuh pamajikanna meureun sakintal setengah deui ongkoh sabeca sorangan atuh pantes tapi teu boga giro mah pamajikan gede leutik diangkat bae kan urang ya kan sebab giro cinta urang gede cinta teh ngabogaan energi atuh cenah gede sakinta setengah ayo diangkat beres meunang 2 menit urang pae tah turunlah ayat ieu masyaallah karim Itastaghisuna ingatlah anjeun Muhammad waktu naranjeun kabeh menta tulung rabbakum ka pangaran naranjeun kabeh ayata tulubuna minhu al-gausa tegas tamararenta maraneh kabeh ka pangeran marenta pitulung bin nasri alaihim hayang ditulungan ngelehkeun para prajurit pasukan perang anu begitu lengkap pimpinan Abu Jahal kumaha Gusti fastajabalakum Allah ngaijabah kanyahoan Allah ngaijabah kana pamenta para sahabat khususna Kangjeng Nabi Kangjeng dibere tunduhan nu pohara sanggeus teh tunduh reuk sare di tengah-tengah sare dibere ngimpi eta malaikat Jibril turun impian Kangjeng ar-ru'yatus shadiqah ieu adalah tanda kenabian mantak wali-wali Allah ge diberi impian tanda kewalian diberi impian-impian geus bubuh Kangjeng Nabi mah nah pastajaba lakum kumaha cek Gusti Allah
anni mumiddukum saenyana kaula cek Gusti Allah eta nulungan ka aranjeun kabeh ulah gentar ulah sieun kaula nurunkeun malaikat bi alfin minal malaikat 1000 malaikat dipimpin pertama ku malaikat Jibril murdifina berturut-turut ikut langsung ditukangin malaikat Jibril yartipu ba'duhum ba'dah mengikuti nyusul satu sebagian dengan sebagian lain wa'adahum biha awalan Allah ngajanjikeun 1000 begitu Kangjeng Nabi siap perang eta kan memeh begitu der sumasarat salah ta'ala nurunkeun deui 3000 malaikat ketika di tengah-tengah peperangan summa khamsah diturunkan dari 5.000 malaikat. Masya Allah karim kama fi Ali Imran sakumaha dina surat Ali Imran. Padahal mahatu musuh-musuh teh kudu dibantuan ku malaikat. Bahkan Kangjeng Nabi geges teh kudu turun ari endek dielehkeun ku Gusti Allah mah langsung basa pira Gusti Allah cukup ku hiji malaikat bae ge. Lantaran atuh kapan deuleu kaum Kangjeng Nabi Lut begitu dek dibalikeun eta jangjang Kangjeng Nabi malaikat Jibril ngan saukur ditoelkeun dong det ku sorangan bae ngaguling atuh dek naon make bantuan saya ketika Kangjeng Nabi Hud umatna buah kawara cukup cuman ditiup sakali dong det angin pohara beserta seun jeung malaikat-malaikat tuh diinstruksiin ke Gusti Allah tanpa make bantuan usajan cukup ku malaikat tetapi Allah endek ningalikeun kemahadahsyatan Gusti Allah sebab sakabeh nu aya di alam dunia ieu teh tentara Allah angin tentara Allah hujan tentara Allah batu tentara Allah pasir-pasir tentara Allah eta nu real kadeuleu ku mata urang di luar nu kadeuleu ku mata urang aya malaikat-malaikat anu bener-bener diturunkan ku Gusti Allah ketika Allah menghendaki peperangan menang kudu hese ukur kurang kehebatan Belanda di mana orang boga tank baja tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja di mana orang baheula boga senjata mutair tapi Belanda saat eta geus make stand geus make brand geus make baheula mah disebutna teh dereden mantap kula mah keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula eta sok nyieun peletokan dereden eta teh nyaho urang dereden tek make buah bernuk horenganan eta teh oh, nu drog mah leutik teuing kudu bernuk aing mah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkeun ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hau. Hanya sebuah bambu runcing. Bambu runcing lain sa bambu beruncing di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari bambu runcing nu mantap kuari Ansor teh ngabogaan sejarah sebab baheula bambu runcing dicekel ku Kiai Hasyim Asy'ari dihijikeun didoaan asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari ieu bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae lain ragak encan nanggih musuh encan ojos encan eureut jatuh urang perang kos itu mah daek di dieu Ki Hairun termasuk Ki Ahmad Hairun da di Banten set hijikeun doaan bambu runcing mantap terkenal Indonesia dengan bambu runcing atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing hayang nyaho teh di doaan heula bisa nubles maneh sia oh unggal kabupaten bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing Jawa Tengah bambu runcing Jawa Barat Banten bambu runcing aya macan ge di sisina tetep aya bambu runcingan bae tah lain sa bambu runcingna
Nah, hijikeun heula doaan. Doana naon ya? Jeuh tegetkeun ku sia. Dengetkeun imah jang nyieun urang di imah. Geus paling digelar kabeh geus pokona mah. Ieu na urang babu runcing masih perang. Kemudian, Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Patawan. Beres geus. Aja sia mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakinna. Tapi lamun yakin insyaallah. Beres, ngan ulah tahiyat ka dituna. Cek, hati lain bambu runcingnya, dele sejarah emang kumaha gitu. Nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah. Lain lalagaan Banten mah, geus mah boga angin di Banten teh. Asal bisa ngondang anginna. Cai di Banten asal bisa ngondang caina. Ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah. Anu geus teu turun-turun di gunung. Begitu dek balik mampir heula kan ka imah. Sanggeus mampir ditanya. Geus ditanya panjang lebar. Ieu geus instruksina naon? Laut geus aya di leungeun kula. Tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi. Ti saha instruksina? Ti seseorang ditarik laut banjir. Cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta. Ieu beneran lain lalagan. Ulah cek kula. Ulah loba keneh kiai, loba keneh habaib. Kula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang. Ai seseorang nasa teu ngabejakeun. Geus bae pantah mah rahasia kula teh mah urusanna. Atuh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih? Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya instruksi siap. Eta kan di Banten mah aya kos kituan di Banten. Masyaallah, inggis. Tapi si ade loba keneh santri, pejabat ge loba keneh anu syahadat, anu salat. Hanya karena seseorang ulah waka. Nya mah lain masalah ulah waka. Lamun cek seseorang tarik. Kula minta alamatna dibere alamatna mah. Lamun dek menghubungi kula lain make HP lain. Anti HP teh pokos kitu. HP masalah mencet susu nu keluar. Mal beres maksudnya. Oh. Nah ieu Banten. Kiai Jawa Timur, Kiai Jawa Tengah nyaho. Nyanana ge urang Jawa Timur. Nyanana urang Jawa Timur. Titah tapana di Banten. Lain main-main. Mantak cek yana ada instruksi insyaallah. Geus sakitu bae. Bari di Jakarta jelema. Paneta pohara jasa. Banten boga sejarah lain lalaga. Mantak jelema anu nyelenehan lain asli kanyahoan. Jelema nu lain wali lain asli kanyahoan. Ngan teu meunang dibuka antep. Antep teh variasi atuh masalah teh. Atuh ngigel anu akur anu henteu jeung kendang. Atuh antepkeun bae ulah. Atuh aya nu kendangan ngigel bae pan atuh. Tah iyalah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Minal malaikati murdifin. Masya Allah, guys datang pitulung nu mantak kuari jadi ngetren. Awal nama tien waya istighosah. Iya ayatna. Istighosah teh iya ayatna. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Tastaghitsuna. Santri mangge sin litolab mantak wanian Imam Jalal tatdubuna minhul gaus. Padahal teu kudu make eta deui ge ngan kulantaran tugas Imam Jalal nafsiran atuh geus lisin istifali jamaanin tah tah diakulu ge geus beres. Baheula keur leutik mah talar alfiah talar tuh. Oh, yakulu mah komo. Barang jadi kiai poho. Ai geus satu undangan terus ke pendopo pan. Atuh dahar di pendopo bener kan, Bod? Aduh. Kayak kulu poho, mulat poho, masya Allah, komo amil jurumiyah mah poho, alfiah geges poho deui. Eta lah gara-gara makanan pemerintah masuk ka beuteung. Asal aya kiai ngadahar duit pamarentah, wayab dulu kiai batal.
kudu disertu bisa lah siap guys mah tadi bere bae pastajabalan nu mantak para waliullah lamun zarah teh ka hiji makam sok dibere tunduh Kangjeng Nabi ge dibere tunduh teh teu kuat lain sambarang teu katahan tunduh nyana ge mungan tunduh mah nya di kerimbunan orang banyak nyana tunduh horenganan deuk aya sesuatu engke aya mata lamun engke zarah besi rombong kepala rombongan tunduh geus urang mending tutupan bae geus ku buaya teh teu samarangan sama tunduh kos kitu mah tunduh anu di luar konstatif henteu bisa dikendalikeun teh mah tunduh teh tunduh di Allah sebab Allah deuk mere tek aji hudang we karak nyana dongeng nyarita tek 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 di Allah hese teh kos kitu wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasu illa min indillah wa ma ja'alahu Allah tengah jadikeun Allah kana pitulung teh illa busyra kecuali berita gembira ka Kangjeng Nabi khususna oge ka para sahabat dijadikan pertolongan Gusti Allah melalui impian Kangjeng Nabi anu sakicep turun malaikat Jibril dibarengan ku 1000 malaikat tahap awal tahap kedua 3000 tahap ketilu 5000 Masya Allah lamun 1000 jeung 3000 4000 ditambah dari 5.000 9.000 ieu naktu 9 lain sembarang Abu Jahal dulu sok diperdalam dan balu kos kitu mah tuh sia ke ariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad dah siap sakabehan teh tapi kan Quran mah bagus bae jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaona-naon tuh pinter masyaallah kayak ngarobrol deui jadi kitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun tah Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Je, eta berita-berita nyanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat lainnya potongan Muhammad. Ndek ge ka urang malaikat. Datangna mere wahyu. Atupan aing ngaunu teh nyaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah geus terkenal di Mekah tuh. Tuh cakup bersukan sanu teh jauh. Mabok kae di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikat teh turun ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge. Ini di aralem tah geus ulah loba omong sia. Tuh, karena itu deh, iyalah kupar-kupar maka teh kok sekarang itu. Mentak. Wa minhum may yastami'u ilaik. Tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad di Zaqarata di mana anjeun maca Quran. Cuman waja'ala ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi azanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar gegeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab-sabab pitutupeun
Allah manutupan hatena sote, Allah manutupan celina sote, lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kaya ning nyana buang kawarah jasa, kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab karena tutup ka hate, tutup lah celi, teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah, hatena teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta dah. Nyaho bae kana hukum teh, nyaho bae kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina, ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup. Na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup. Sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Allah yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mapaham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup, geus disumbat, geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang mah sakieu mah alhamdulillah ya rabbil nikmat orang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui Al-Qur'an. Sasaminggu sakali wae ngadengekeun Al-Qur'an. Geus palaya subhanahu wa qabuli. Teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima, ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae, ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Urang didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami kurang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu. Ieu keur carita. Atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an. Japa marentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi, maling jeung maling meh teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur da teu make, masyarakat nage teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muhammad, sabar duit si Muhammad teh. Mana duit? Ayo, 3 juta, 5 juta, panggil, 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Luar biasa nyana ngadengek nyana ngan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Cak Muhammad teh, ai praktek beres bulu dan zararina. Eta pan tadi wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Tapi hukum deuk di kamana. Deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara. Maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh asa kedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah beusi patekrok 20 menit. Tarolah diradat disederhanakeun setengah jam. Tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sampai sapetik maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji maju. Wah nggak geter jana. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik seberapa? 70 cokot 15. Itu malaikat bae itu syak kaing. Aduh Gusti Allah.
55. Sabara kali tamat salilah hirup sia Quran ah. Ayo. Quran sabaraha juz kabehna? Hah? Pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Nyahoan. Rud Gullit cenah. Kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat Sasya. Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahoan. Luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahoan kabeh luar biasa. Tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can pae geus balik gaji Quran cecek cekel bae geus cak majikan ka mana ka aja mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sia jasa cak majikan ka aja tolol ka Quran mah geus ngageblek aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup. Kakula kumaha jelasan teu? Urang geus siaga. Urang jelas. Aduh, aya teh mah cenah urang Subang teh ku jelas, jeung urang Lampung Putih. Sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna buku. Eta kos kitu urang bakal disidang. Ya Allah, ya Rabb. Tidak adanya kenal Al-Quran. Ina kitab Taurat ayat bahasa ya abdi amat tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biarti adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun, surat di babaturan anjeun, surat di kanu pake kacinta ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu ani tarik anjeun minggir heula watakudu dieu keula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahlu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila ka dia kasih ayeuna ieu surat aduh lain samarangan
dibuka surat. Sia ka negara ka mana kanu mawana. Kula mah jadi negara ka sudah kayak itu tunggu. Ya rokok. Oh, ya ongkos saya. Oh, dikieu 100 ribuan yuk. Ayo nu cokot 10.000. Tah. Gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 200 10. Nah, ya. Sial aja. Satu bawa surat teh ku galedeg tersebut. Cek judet din kasih baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah tempat anu ngeunah belah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrem baca. Berlayang tak bersayap. Berjalan tak berkaki. Ieu mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku menggetar, ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan, hehehe, ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga can. Andai kata aya suara-suara lu ngaganggu, pasti suara lu ngaganggu eta. Hei, bandeng sia. Sentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti beli baterai heura sorotan ku sia. Khusus jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an, sakumaha memahami bahasa kabogoh sia. Urang bakal dikitu-kitu engke di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabara kali maca Quran sapoe. Sabar aja. Pernah teu disuratan ku babaturan pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat boh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah, urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan 1 pasang sendal, itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Wow, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kalimat tak eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan, atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji sia maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante Haji. Henteu. Osok dibaca. Cara. Boga Qur'ana leungit. Tadi dibandingkan ke orang surat di kabogoh, surat di rekan usaha, surat di atasan, usul luar biasa macana. Padahal hanya sakijep keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrojna, andai kata geus bener teu usul deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Nah,
nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah ada di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa. Loba ustad di lembur. Cenah hese jasa aja neanganana anu aya kula mah teu pernah. Mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan kadetan. Kunaon? Maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae. Hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah jasa bisa maca Quran. Kul mamang aya kudu ti Iqra lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha cagut tuh. Sia masuk aju bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaran cek ku sapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek neangan ustad karena Allah bae di mana? Ieu mal manggi, Pak Haji, karena Allah mah mal manggi ku tuh. Geus pasti ni kos kitu bae. Aja geus teu siap mangkanaingnya. Tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhaafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif sing ade bae sing ade guruna. Artina guruna teh ulah nu suing. Lamun nu suing alif. Engke kan Pak Haji na alif. Alif. Atuh alif. Alif sia alif aing. Si ada guruna. Tah ieu mulai Pak Haji alif bata jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu surga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim. Gas aing mau nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh. Aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing pae. Aing asal boga ridho Gusti bae. Los, TV jang sia ka anakna. Gantian bagus ka dieu. Pak, abah sepeleng tah naon ieu abah. Bikin ke anakna, yang sia tuh mah, kunaon emang, loba etaan, rumek, cek gana tata, loba sireuman, abah mah yang nu jelas, ya abah kos gieu teh, aing lalagaan, terus yang sia, aing moal ngadengikeun radio, moal ngadengikeun TV, aing maca Quran 3 tahun deui, aing mun galibna 3 tahun deui paeh, aing rugi can bisa maca Quran, tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make. Pohara Jasa tamangis istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah. Engke lamun di sidang Haji Junaid ayo. Ya Pak. Berapa umur? 63 Pak. Barakali ieu maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh. Aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru. Sa guruna? Aya Salim. Lim sia guru dibayar. Ai jangjingna nabi bayar ka dia aja henteu. Guys. Bener ya. Geus datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus TV radio. Kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran. Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jangan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat beneran guys surga ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cek Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika
wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusqi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shaghilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana. Andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana zamuk bilun alik. Hei aing tiapan ngaharep ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hate anjeun. Aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi dilapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngaharepna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disanggarepkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana eueuh lu kaliwat andai kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha? Masya Allah, Masya Allah. Nah iyalah nu mantak coba Al-Quran. Al-Quran masih ada. Urang manggi tulisan Al-Quran di jalan. Urang na teu boga wudu. Komo boga wudu mah ibat teu boga wudu. Cokot bae. Kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede. Cokot bae. Kunaon eta Al-Quran sing hade beus pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran. Allah Maha Uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu. Cokot simpen di tempat lu. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang. Gobo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang lupang luhur-luhurna. Iyalah Al-Quranul Karim. Baca kurang Al-Quran. Allah Maha Uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Anta salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak dagarnya bah. Neng abah ge maca Quran. Ne ya timah ye. Naon? Tadi balanja cenah. Belanja. Nu aya bae lah di mah di ditu. Bejakeun ka mancanna nu aya bae abah sia kitu jasa. Jangan ya. Ditalaja gegeran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanana. Haji. Kaji. Ayeuna ulah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja. Aya. Mana? Nu aya bae, tiba heula nu aya bae. Betul ngaji bae. Balanja. Shadaqallahul azim. Geus acan saayat. Geus shadaqallahul azim. Gara-gara sia tah balanja tah. Deuk dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aya di TV 2 jam. Eta engke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Aya Quran teh dianggeuskeun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres mere duit teh ka mana? Hareupeun TV. Ayo anggeus.
di sidang Masya Allah karim sing ada nucan bisa maca Quran belajar lukis bisa maca Quran mantas salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus ate leuleus pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus ate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya karim ya Quran mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعودون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين atau angges datang ke angges mah datang ke asar ya mah baca ta memeh sare sabalik Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ke angges kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah kayak gitu ya alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun di Al-Qur'an nyana bebeja pas kitu bejakeun dia ka ditu ye sakira aing mah tugasna nanya ulah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salam hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kadua anak bilatung jeung cacing nu endek ka nyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kanjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nyana geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung pasti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang
Itu talar mengis kalau wudu lah. Langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin. Ya qaumam. Wai. Am yaqulu laftarahu. Cek pemajikan anak haji. Lah ikut segitu batu geus sa. Kula geus teu make calana ieu. Buringas deui teh Ki Haji. Ngadenge teu make calana buringas. Geus sadaqallahul azim. Ki Haji oplok ta batu. Ngadenge teh pamajikanna ongkot. Itu ngomong kos kitu deui. Masyaallah manis sawadak teh cambrok. Eleh bae padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon ai urang mah neuleuh pamajikan sawadak geus ular kieu we anzilul kitab bila am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul Azim. Ya Allah ya Karim. Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anakna bagi hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abang tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak maca makrotnya kudu rapi bikin tadi tuh ke mana kaji soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ka ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulan pokoknya bulan, guys kan itu. Bikin anak Quran, guys. Ulah dimusabaqahkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakhrona rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh kana nu macana ge. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bara-bara batur janana ge geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah baca la ilaha minhum may yastami'u ilaik inna sawarana ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantaku Gusti diperlakukan seperti eta lantarannya nananyen sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta iza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka mige geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu bara heula
eta mah ucapan-ucapan pika serieun, eta mah ucapan-ucapan pika aneh, eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masya Allah. Hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara, pamanna teh di antarana Abi Thalib. Setelah teh Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah ku hari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana, anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana, tapi rahasia Allah teu iman. Mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana. Aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup. Bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib. Tapi teu iman. Masya Allah karim. Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang cek Kangjeng Nabi. Naon lo? Nu penting imam maca syahadat, percaya ke Allah, percaya ke abdi sebagai Rasul Allah. Geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang. Diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat dituntun ku abdi. Endek Abu Jahal, Abu Thalib dan dek ditoel ku Abu Jahal. Macem-macem. Udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kangjeng Nabi. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek baca 2 kalimat syahadat. Cek puja. Sembarangan sok syahadat na bae. 3 kali gitu. Hos bae. Kangjeng Nabi nyegruk cerik, lain jeung cerikana naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib. Anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun. Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi, nu ngurusan, nu jadi kalang dada, anu pohara jasa cintaeunana, hanjak au teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang. Tuh anak Nabi Nuh Kan'an, darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kangjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Yo. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh.
usia perhatikan mantenan naon tapi aya dituturkeun ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah tak turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman gagangjing Nabi nuturkeun ka kangjing Nabi wayanauna jeung ngajauhan kufar Mekah teh anu ti kangjing Nabi ane teu arariman ka kangjing Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna kufar Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka kangjing Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka kangjing Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun kangjing Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka kangjing Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masya Allah numantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh tak iman wallah alam bawa takwa tak iman dibawa ku iman urang ka dieu teh aja geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha aya nu di mobil bae ku ari ngajieun lah geus sarua bae cenah cegna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah kadinya mah izin aing mah kolot cek nang di imah bae atuh tah mah kahalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tambah ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat meureun teu matang tuh masya Allah jadi bawa ku iman orang teh iman orang teh ngomong ngaroweco bang ojah pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih oh nikmat iman subur al imanu yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang matak sing ada tah urang dek maot cara tadi sing ada nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu aku jadi inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapangi tungtun geus keluar deui urang deui balak genep nyasar ke ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah menaon sebabna sebab geus teu hayang ngeun kopi teu hayang ngeun teh teu hayang ngeun rokok teu hayang ngeun bakakak teu hayang ngeun jeruk teu hayang ngeun doa geus teu hayang nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang cek dia teh hayang doa nyekelan kali Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid wae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah
aku dosa aya di abdi, kesalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae sama abdi. Jak ka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Sakalo atuh di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh. Tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi mah. Kebal-kebal mah atuh ka sorga keur Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah stulil firdausi ahla. Gusti abdi mah ka surga jalain ahli. Wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah lah. Geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Kamanakeun atuh terserah Gusti. Ka surga keur betul tertipu berarti Gusti. Sahle teh Gus Dur aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat geus aya abah urang keur zakat deuleu. Baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah keuna di dieu teu betah. Teu betah. Mah ya santri kiai. Oh, ngalayat. Toel ulah kebal-kebal kan eta kiai Golkar. Us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui. Geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae Pak. Deres tan geuna. Geus jangan ge beda, jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Eta contoh ta Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Ta eta Abu Jahal tanu menang. Singkirkeun tuh itu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang ku ari batin urang, iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah, anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah. Ta ieu Al-Qur'an